Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisuna anu satia satuhu manco. Dina dangat ayeuna urang medar deui carpon tina majalah Campaka nomor 8 tahun 1865. Carpon anu baris kapidangkeun judulna Sasakala Situ Gede. Ye dianggitna nyaeta ku Bapak Andres B. Alibasyah SD. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Di Kabupaten Tasikmalaya aya hiji situ hiang atanapi situ karamat nu neulah Situ Gede. Eta situ ayana di Desa Linggajaya, Kacamatan Cibeti, nu jauhna kira-kira 8 km ti puseur kota Tasikmalaya. Unggal poe pangpangna dina poe Minggu jeung poe libur, Situ Gede pada ngadegdeg di mana-mana. Geus puguh urang Tasik mah tinu jauhna oge loba nu ngaharajakeun ngadon jarah atawa ngadon macangkrama alias piknik. Sawatara waktu katukang Situ Gede ku pamarentah daerah Tasikmalaya dibangun di hade-hade pikeun tempat pariwisata. Di sakurilingeun situ nu pinuh ku gunung-gunung laletik diberesihan sarta diadegeun tempat kalangenan. Keur nu resep lalayaran disadiakeun parahu bargas aya kana 3-4na. Ku urang dinya oge disadiakeun parahu dayung nu jadi pangasilan sapopoe salian ti laukna nu beunang di ala lamun keur pareng marema mah. Upamana keur dina waktu hari raya Lebaran jeung sajabati eta. Rata-rata nu baroga parahu teh bisa menang Rp5.000 atanapi leuwih sapoena. Tapi ari ayeuna mah kaayaan Situ Gede teh beunang disebut rada tiiseun, kurang pangunjung. Ari nu jadi sabab mah nyaeta sanggeusna katarajang halodo banget nepi ka ampir saat pisan. Jadi waktu harita Situ Gede teh eueuh panarikna. Katurug-turug rupana bae pamarentah satempat kurang biaya pikeun ngomean atanapi ngageulisan deui teh. Atuda ari kituna mah lain biaya seeutik-seeutik, sedang lain yang hareupan saperkara bae. Da saupama sanggeusna ngarereuwig ku eueuhna nu ngoer-ngoer sajero halodo teh terus dibangun deui, dihadean deui, digeulisan geus tang tu moal eleh-eleh teuing ku objek sejena seperti Pangandaran, Batu Hiu jeung rea-rea deui. Dina waktu ieu Situ Gede teh ari pikeun objek turis mah kurang narik, kajaba pikeun nu ngahaja rek jarah, ngaruseup jeung ngalintar. Malah bargas nu disadiakeun oge ayeuna mah teu bisa dipake deui. Di tengah-tengah Situ Gede aya pulo atanapi nusa, sarta dina nusa eta aya 3 paesan atanapi makam karamat. Nurutkeun sarsilahna nya makam eta anu jadi karamat jeung asal muasalna Situ Gede teh nyaeta makam Prabu Dilaya jeung 2 rencangna atanapi pangiringna nyaeta Ki Silawati jeung Ki Sagolong. Sakur nu jarah ngajugjug ka eta pulo biasana teu unggal-unggal waktu daratangna teh. Lolobana mah dina waktu-waktu hari raya nyaeta bulan Rajab, Mulud atanapi peuting Jumaah Kaliwon. Pikeun nu aya niat rek jarah prak-prakanana teh kieu. Urang kudu nyadiakeun iteuk tina dahan kai nu lempeng atawa awi atawa naon bae rupana kai asal ukuranana kudu tetep. Upamana 1 meter panceg, 2 meter jeung sajabana ti eta asal ulah leuwih panjang ti panjangna makam. Kalawan dibarengan ku kuncen prak urang ngamimitian ngadoa di makam ngedalkeun sakumaha pamaksudan urang seperti hayang boga gawe, hayang naik pangkat, maju usaha, oge hayang buru-buru menang jodoh nu cocok jeung lelembutan. Pokona mah naon bae nu dimaksud asal ulah nu tujuanana kana kajahatan. Sabab kadinya mah malah kemungkinan bisa cilaka lamun aya niat kana kagorengan teh. Seputing jeput urang kudu nyaring mencegeun panada urang tah
dina geus cacap sapeting hartina mah beres ujian. Ayeuna tinggal ngabuktikeun nah apa maksudan urang teh bakal dikabul atawa henteu. Naon cirina? Iteuk atawa ukuran nu panceg sameter teh sarta nu digolerkeun dina makam pek ku urang ukur deui. Cenah ieu mah lamun aya leuwihna upamana bae jadi sameter 10 cm eta teh tanda urang hasil maksud. Situ gede lamun ditilik tina kaendahan atawa kawaasanana mah estu hiji pamandangan nu moal bosen-bosen ningali. Geura wae upama urang ngadeg dina gunung sisi situ ningali ka kaler katararung gunukna kota Tasikmalaya ngampar hejo semu ku lawu. Lamun urang ningali ka tengah cai ngencelong hejo geuman pikasieun lawuk cing celeguk nyatuan ganggeng jeung kayu apo manuk waliwis jeung buka upih ting kayapak ting geleber luhureun cai komo lamun langit keur pareng lenglang netepanon poe nu rek surup. Duh jungjunan ati kuring nu nyandang wuyung awaking nu keur nyorang lara ting seredet ting sereset ngageurihan rasa ngadak-ngadak hate cus-cos kaditu kadieu emut kapanutan nu ngantun tega luas ninggalkeun diri nu laib. Tapi sigana mah kaditu tuh ka tempat surupna cahya sumirat ka karaton gading gilang kancana. Nah nya eta teh teu karasa urang cineluk netep alam nu geus reup-reupan di luhur manuk ting kaleper ting kayapak ricit dina dahan kai neangan sayangna pikeun ngampih. Aya sejen keanehan situ gede nu moal kanyahoan ku unggal jalma nyaeta sok aya nu bebeledugan. Ari nu bebeledugan ieu lamun ti kadeukeutan mah asa-masa kali tara kadenge naon-naon sumawona aya tanda-tanda seperti cai keplok atawa gunung ditu. Tapi sabalikna upama jauh mah kadengena teh atra pisan. Nurutkeun paririmbon cenah lamun bebeledugan dina bulan Sapar tandana urang Tasikmalaya loba nu gering sarta kurang dahareun. Lamun bebeleduganna dina waktu lebaran atawa sanggeusna alamat menak-menak atanapi pamarentah Tasikmalaya keur mayunan kasusah atawa upamana bae bupati nu dipicinta ku rahayat ngalih ka daerah sejen. Tapi dina waktu ieu mah kajadian kitu teh langka kadenge duka sabab-sababna mah duka pedah tara diperhatikeun atanapi kurang diperhatikeun duka memang langka nembongkeun kagiatanana. Tapi ari kabeh ditu mah sorana teh atra pisan sada sora kalang taka atawa gelegerna mariem ti kajauhan. Waktu panulis keur budak keneh mah nu meunang keterangan ti Aki yen eta teh sora beledugna di situ gede kakupingna teh sok rada ketir atawa waas. Carita asalna cenah kieu. Zaman tanah Priangan kaereh ku Karajaan Mataram di Sumedang aya hiji menak nu kakoncara binekas wedi asih sarta mika cinta ka rahayat. Kitu deui rahayat pada mika cinta sarta pada reueus ku ayana dina lingkungan anjeunna. Eta menak teh jenenganana Prabu Dilaya turunan Prabu Tajimalela nu calikna di Gunung Simpai. Sanajan anjeunna parantos biasa sagulung sagalang sareng rahayat, tapi sanggeusna akhir baleg anjeunna sok resep tatapa. Sababaraha guru nu caraket ku anjeunna dijugjug, diteuleman elmuna ditaekan ka batinanana. Sanggeus guru nu caraket kabeh kasaba, nya anjeunna ngotek tak guru-guru sarta pandita nu luhung di sakuliah Pulo Jawa. Di mana wae ngadangu guru nu kamasur, pandita nu kawentar, nya kadinya anjeunna sumping. Mang bulan-bulan, mang tahun-tahun anjeunna ider-ideran nepi ka kabeh guru-guru di tanah Jawa kapapai. Tapi keukeuh manahna tacan puas, teu acan ngaraos sugema ku ayana elmu nu parantos ka cangking. Nya teras meuntas ka Pulau Madura nuju ka kota Sumenep. Wirehna Madura mah tacan kasorang. Di dieu anjeunna teu sabaraha lamina teras meuntas deui ka Jawa. Samemeh mulih ka Sumedang anjeunna ngadeuheus heula ka Sunan Mataram. Bari sakalian ningalian eusining karaton. Pikeun dongengkeuneun ka urang lembur.
Sunan Mataram pohara katarikna ku tingkah paripolah Prabu Dilaya nu sarengkakna kayungyun pikalucueun nya teras anjeunna maparin 2 putri pikeun pigarwaeun nyaeta nu jenengan Nyi Sakarembong sareng Nyi Kondang Hapa. 2 putri teh ditikahkeun sakalian kalayan upacara nu pohara ramena. Sanggeus nikah Prabu Dilaya teu kersen tetep di Mataram. Sanajan kusunan diandeg oge malahan dipaparin gedong sareng sapuratina katut pangkat luhur di karaton. Anjeunna teras mulih ka Gunung Simpai Sumedang. Garwana oge duanana dicandak. Rumah tangga anjeunna estu tentrem runtut teu aya kuciwana sarta ngingu 2 rencang lalaki nu ngaranna Ki Siliwati jeung Ki Sagolong. Ari pada malanana nu ngabaku sade dinten nyaeta ngahuma. Upama aya waktu nu salse anjeunna sok rajeun ngawuruk garwar-garwana ku ilmu kagagahan sarta kabatinan. Maksud anjeunna ngawuruk ilmu kagagahan teh nyaeta kumargi anjeunna aya maksad bade ngantunkeun garwana teh pikeun tatapa deui sarta nyacapkeun ilmu-ilmu nu masih keneh tacan aya di anjeunna. Jadi bisi dina selebat anjeunna ngantun garwa-garwana teh tiasa ngajagi salirana ku anjeun. Hampir sakabeh ilmu nu aya di anjeunna ditamplokeun ka garwa. Aya deui nu matak anjeunna maparin ilmu teh wireh kanggo ngalap ka garwa. Sabab anjeunna tacan ngarasa nguleman. Duka pedah teu bogoh, duka sabab keur nyegah bae lantaran anjeunna teh ahli tatapa. Tah sanggeusna cukup ngawuruk geureha, jung anjeunna angkat deui. Ngajugjug patapaan ti semet eta mulihna ka bumi teh mung saukur ngalongok pisan tampolanna mah ukur noong tina janela atawa panto jung deui wae ngantunkeun bumi sareng garwa ngajugjug deui pasantren. Jadi anjeunna teh salawasna leuwih lila di pasantren tinimbang di bumi kitu jeung kitu bae nepi kanu janten garwa teh duanana teu raoseun ngaraos disapirakeun dianggap tukang nungguan bumi wungkul nyal bae aya manah julig bade hianat ka caroge. Dina hiji wengi Prabu Dilaya mulih ti pasantren sasumpingna ka bumi teh terus kulem sabot kitu kojengkang Nyi Sakarembong ngejengkang nyokot duhung atanapi keris nu sok dianggo ku Prabu Dilaya serelek dilugas gejos ditojoskeun kana patuangan ingkang caroge burial getih sarta harita keneh Prabu Dilaya palastra. Sanggeus tetela pupus Nyi Sakarembong jeung Nyi Kondang Hapa pohara susaheunana teh enggoni ngurus eta layon sok sieun katangen ku tatanggana katangara kudu wajib terus duanana baradami rek ngubur layon di tempat nu singkur sarta jauh ti lembur kulantaran duanana oge geus garagah teu tarangke deui regeyeng wae layon teh ditanggung digotong kuduaan kalawan derencepan arangkatna teh asruk-asrukan mapai-mapai gunung jeung leuweung nu pinuh ku cucuk rungga sarta teu wanieun deukeut ka pilemburan. Ari rencangna nu duaan teh nyaeta Ki Silawati jeung Ki Sagolong ngiclik nuturkeun panderi haraya nyaho di mana dikuburna eta layon. Sanggeusna ngarasa jauh ti mana-mana prak Nyi Sakarembong jeung Nyi Kondang Hapa teh nyarieun kuburan. Acan oge kungsi mendem kaburu langit di bolah wetan ka tembong beureum rek pajar tina sieun-sieunna kaburu aya nu manggihan teu tulus ngalubur di dinya teh tuluy arindit deui neangan tempat nu leuwih jauh. Eta tempat nu teu tulus dijieun kuburan teh akhirna jadi hiji situ disebut Situ Cibeureum. Nyaeta sasakala nu teu tulus ngalubur mayit kaburu langit di bolah wetan beureum. Ayana eta situ di wewengkon Desa Gobras. Bari jeung purat perot mayit teh jung deui bae digarotong asruk-asrukan teu puguh nu dijugjug kukurubutan di tengah leuweung embungeun deket-deket ka pilemburan. Antukna sanggeus peuting jemplang-jempling dina hiji tempat prak deui ngarali lombang pikeun kuburan. Puguh ge ari sagala gugup jeung bingung mah sok sagala tara jongjon aya nu ngorosak oge disangka jelema nu keur ngintip
atuh ngali taneuh teh teu kaur anggeus da balas eureun nempuan nu ngorosak di nu bala. Balas hantem bae ditinggalkeun nempuan teh kuburan teu nepi ka anggeus kaburu ti wetan biji lepajar. Heat deui eta layon dibawa kabur, mangprung dibawa turun unggah gunung. Suku jeung awak raraheut mah geus teu tolih, diudag-udag ku dosa jeung peripolah sorangan. Tempat nu rek dijadikeun kuburan nu kadua teh kabeh dieunakeun jadi situ deui bae, neulah situ Cipajaran. Sasakala dua istri buronan ngubur mayit kagebah ku pajar. Tidinya Nyi Sakarembong jeung Nyi Kondang Hapa laju ngulon ngaler. Mayit beuki lila karasana beuki berat, lempang beuki capek, tapi da ari nu boga dosa mah tara nolih kana naon-naon, terus bae mangprung. Teu kituna cocoba teh sok terus margatan kasusah ebrehna rembongan. Dina setengahing jalan ana bletok teh rancatanana potong, kapaksa eureun heula neangan rancatan gantina. Kalawan durusuhan buru-buru deui mabur. Eta tempat nyambung rancatan teh kabeh dieunakeun jadi lembur nu neulah sambung hilir. Asal muasal tina dua istri boga dosa nyambung rancatan. Geus kitu bae tariking cocoba kanu boga dosa, kasusah tara datang nyorangan, sok terus-terusan datang pilih genti. Rancatan nu kadua teh beletok deui bae potong. Maranehanana meretakeun akal tarekah keur ngaganti deui rancatan nu potong teh. Ku perjuangan nu hese menang deui rancatan nu leuwih alus sarta kuat. Atuh ujung deui bae eta mayit teh digarotong deui dibawa abur-aburan. Tempat kadua nu dipake nyambung atanapi ngaganti rancatan teh kabeh dieunakeun jadi lembur deui bae, nyaeta lembur sambung tengah. Tapi rupana bae segala perbuatan nu dilaknat ku pangeran mah salawasna oge memang kudu kitu temahna, kudu menang cilaka doraka. Nya sanajan ceuk syariatna mah rancatan nu meunang ngaganti teh kuat jajauheun bisa potong di tengah jalan, tapi pangeran terus mere cobaan kamaranehanana. Rancatan teh beletok deui bae potong. Harita mah di tempat eta teh eueuh pisan cukruk cokrak pikeun dijadikeun rancatan. Kondang Hapa jeung Sakarembong daragdag-daragdag kaditu kadieu, tapi weleh teu manggih bae. Sedang hate geus teu puguh rarasaan, sok sieun kapanggih ku jelema. Bawaning ku susah jeung pohara bingungna, maranehna ngeupeul-ngeupeul taneuh porang, pek dibuleunkeun kana rancatan nu potong teh, bari teu eureun-eureun mapatkeun jampe. Kulantaran duanana oge geus sarakti, kersaning pangeran taneuh teh bisa nyambungkeun deui rancatan. Atuh sanggeus kitu mah biur deui bae mayit teh dibawa deui. Tempat nyambung rancatan ku taneuh teh lila-lila mah jadi lembur deui bae nu katelah sambong mangku bumi. Sasakala nyambung rancatan ku taneuh liket dikepeul-kepeul. Sanggeus lila ngasruk-ngasruk tempat nu tara kasaba ku jelema, akhirna maranehna menang tempat nu ceuk pikiranana merenah pikeun ngubur mayit. Tempat eta pinuh ku gunung gunung nu laletik atanapi hunyur. Nya di dieu nya tulusna ngaluburna taneuh legok urut ngedukan kuburan teh ceuk sasakalana nyaeta nu ayeuna jadi situ gede. Nyi Sakarembong jeung Nyi Kondang Hapa geus ngarasa lugina, tapi ret ngalieul ka tukang duanana pada ngagebeg lantaran rencangna teh nu dua Ki Siliwati jeung Ki Sagolong teh naluturkeun nyerangkeun ti kajauhan. Tuluy duanana badami rek maehan rencang nu teu tuah teu dosa teh. Ceuk ingetanana sok sieun diuar-uar kanu sejen, duanana digupayan da atuh kudunungan bari jeung payangkad poyongkod. Maranehanana nyamperkeun, nah atuh ari nyembah ari gejos bae ditublas kudunungan nu telenges teh hiji sewang. Ki Siliwati mencrong neuteup ka jelema nu bergasana teh, bangun nganaha-naha manehna teu tuah teu dosa. Tapi buru-buru Sakarembong jeung Kondang Hapa ngebakutet awakna. Deker deui nyieun kuburan deket kuburan Prabu Dilaya. Ki Siliwati ditunjangeunana, Ki Sagolong mah rada anggang meueusan. Beres akhirna mah gawe gorengna dua istri nu hianat teh. Duanana teu waranieun deui mulang ka Gunung Simpai atawa ka Mataram.
terus nyaung-nyaung dinusuni nyaeta di wewengkon Gunung Goong, Bantar, Desa Cibuni Gelis, Kacamatan Indihiang, Kuleuneun Kota Tasikmalaya. Nepi ka marawatna maranehanana teu incah-incah deui. Kuburanana oge diaranggap ku jalma-jalma karamat. Sabab kitu cenah loba oge nu jarah babakuna nu hayang ngagem kagagahan atawa kabeungharan. Tapi nurek jarah ka makam kondang hapa jeung sakarembong mah pacuan ulah marake topi atawa kopeah lantaran baheula mah tara puguh-puguh sok beung wae ngapung. Kitu deui nu marake tiung atawa payung. Sanajan teu jarah oge ari ngaliwat kalebah dinya mah teu meunang make panutup sirah. Kuburanana teh sisi jalan pisan tungtung kulon Kampung Bantar. Ari baheula mah cenah nu ngaraliwat ka dinya teh da puguh liliwateun pisan kudu maruka heula tutup sirah sieun ngarapung jeung kabadi pedah cucungah teu nyaho tata titi. Kacaritakeun Prabu Dilaya teh ngantunkeun ibu sareng saderek 5 pameget wungkul. Ibuna teh kulantaran geus heubeul tara pendak sareng putrana nu pangageungna nyaeta Prabu Dilaya nya miwarangan putra nu pangsepuhna Rai Prabu Dilaya jenengan Raden Demung. Sina ngalongok ka Gunung Simpai tapi anjeunna pohara heraneunana wirehna bumi kasampak suwung sarta geus pinuh ku rahmat lancah. Tandana geus dikantunkeun lami. Raden Demung terus ngantosan meunang sapoe jeput tapi luput teu aya bae. Tina geus kesel nya terus mulih deui pupulih ka ibuna sakumaha nu kapendak ku anjeunna. Ari sangkaan ibuna tangtu keur angkat-angkatan jauh sarta indit sirib sarerea. Tapi lila-lila mah panasaraneun sanggeus aya kana sabulana ti harita anjeunna ngajurungan deui Raden Demung ngalongok kadua kalina. Anak jol deui teh mawa carita nu sarua Prabu Dilaya teu kasampak. Atuh ibuna teh hariwang jeung dedepeun sok sieun Prabu Dilaya kumaonam. Anjeunna miwarangan nanyakeun ka mana angkatna jeung di mana garwa-garwana katut rencang-rencangna tapi weleh taya nu bisa mere katerangan. Da puguh barina oge saha nu bisa nganyahokeun losna oge ngelemet sieun kapanggih ku jelema. Ku kituna putra nu 5 teh ku ibuna di jurung milarian ka tebihna. Ku Raden Demung diatur kieu anu duaan di jurung ka Mataram tumaros ka Kasunan Sugandrakana teh aya di dinya. Ari nu duaan deui katilu anjeunna arangkatna maju ngidul. Kacaritakeun nu arangkat kawetan ka Mataram unggal papanggih jeung jalma harita mah di perjalanan teh langka panggih jeung jalma. Kawantu masih loba keneh leuweung geledegan. Kudu wae nanyakeun saderekna nu leungit teh tapi luput eueuh nu bisa nuduhkeun nepi ka anjogna ka Mataram. Kasinuhun diterangkeun yen aranjeunna teh saderek Prabu Dilaya. Ku kituna kusinuhun teh ditahan teu meunang wakamulang kudu nunggu di karaton bae. Sugan Prabu Dilaya sumping pandeuri. Cek caritaan eta dua saderek teh kajongjonan betah di Mataram terus matuh sarta rarabi teu mulih deui ka Sumedang. Raden Demung nunuju ngidul lawas ti lawasnya anjog ka Cipancur bawahan kawadanaan Singaparna ayeuna. Anjeunna muru kanu jadi kokolot di dinya tataro sarta pupui papai tapi weleh teu meunang bubuka. Tina geus weleh sarta horea mulih ka ibuna anjogna. Anjeunna matuh di Cipancur dipulung mantu ku kokolot teh nepi ka mang tahun-tahun puputra 10. Anjeunna kaparang jadi beunghar sarta dijadikeun sesepuh gegentos mertuana. Jenenganna oge ayeuna mah katelah dalem Demung. Ari sadarekna nu duaan teh nu nuturkeun anjeunna teu betaheun di Cipancur tuluy bae angkat ka Galuh tapi teu lila kaburu maot teu kungsi bojoan-bojoan acan. Ayeuna kacaritakeun ibuna nu ngantosan ngadago-dago putra salima-lima nu ngantunkeun boro-boro sarumping deui kalah kaplok teu wartos-wartos. Atuh barang penting anjeunna ngan nangis bae sedih katurug katutuh dikantun ku putra-putra sedang anjeunna nyorangan taya batur pakumaha bisa disawang sakumaha ngangresna manah anjeunna tapi anjeunna tetep tawakal ka Gusti Nu Maha Suci. Siang wengi teu weleh memuntang supaya dipasihan sabar sareng bong bolong.
nya ku cengeng-cengeng nu ngadoa dina hiji wengi anjeunna kenging pituduh dina impenan kudu ka mana anjeunna angkat milari putrana nya sanggeus menang pituduh kitu mah jung wae anjeunna angkat teu kacatur di jalana anjog bae ka hiji tempat bawahan Tasikmalaya didinya anjeunna mendakan taneuh legok ras emut kana impenan nya didinya urut nyarambung rancatan teh anjeunna reureuh sakedap terus angkat deui nuju ngaler kira-kira geus sawatara jauhna mendak hiji tempat nu pinuh dilingkung ku gunung-gunung laletik tuluy anjeunna naek ka salah sawios puncak gunung ret ningali kalebak katingali cai ngemplang upluk aplak ditambah ku gunung-gunung eta cai teh katingalna ngemplang semu hejo geuman pikasieun ras emut kana pituduh dina impenan teh teu karaos deui cesocana murubut sapirang-pirang lamina anjeunna ngahuleng mayun ka tengah situ sanggeus kitu teras mudun kalebak beuki tetela bae teu salah deui panon poe geus reup-reupan kalangkang teu beulah kulon nojo kana situ cai teh katinggalna pohara matak waasna ting gurilap hiliwir angin leutik tiis nyecep kana salira di tengah katinggal cai ting sariak semu umpalan lauk ting celeguk nyaratuan ting kaleper manuk-manuk ting kalayang luhureun cai dina tangkal kai recet di sarada rek ngarampi duh manah anjeunna pohara ngangres loba kawaas emut ka para putra nu ngantunkeun anjeunna nangis ieu geuning awak aing sangsara sarupa kieu ditinggal ku anak kabeh palang siangnya di dieu tempat aing dipundut nyawa teh tangtu moal aya pisan nu nganyahoankeun duh Gusti nu Maha Asih abdi nedapi tulung enggal abdi didugikeun ka kuburan anak abdi atawa ditepungkeun sareng salah saurang pun anak kitu jemeritna Ibu Prabu Dilaya harita geus reupeting pisan anjeunna calik bae didinya nepi ka sapeting jeput pisan teu incah sanggeus berai berang anjeunna ningali ka tengah situ bet siga aya runggunuk leuweung saeutik katingali ku anjeunna pirang-pirang manuk kaliber ti eta tempat nu ngarunggunuk teh rek mencar balang siar tas anjeunna emut kana impenan palang siangnya ieu situ gede teh da asana mah cocok pisan jeung sakumaha nu dituduhkeun dina impian teh teu samar deui kitu ceuk emutanana anjeunna sababaraha kali kukurilingan nyaketan nu ngarunggunuk teh tetela nusa teu wae anjeunna percaya nya eta makam Prabu Dilaya nu nuju dipilari sakumaha pituduh tapi teu kinten anjeunna sesahna kumaha sangkan bisa mentas ka eta nusa sedeng teu aya rakit-rakit acan lami pisan anjeunna ngimpleng awahing ku pantengna hoyong ngabuktikeun nya anjogna luas ngeceburkeun anjeun ngojay ka eta pulo kalawan hese beleke napas nu reng hapranjug kutina kasepuhan anjeunna nya dugi ka nusa teh sanggeus karalang kuriling breh wae ka pendak makam teh anjeunna suka campur jeung nalangsa sukana geus puguh dumuk makamna nalangsana lantaran pupusna ditelasan ku garwana tungtungna segruk wae anjeunna nangis nyuuh kana kuburan ceuk caritaan anjeunna teh lami calik di eta nusa unggal dinten damalna ngan ngaberesihan eta makam jukut-jukut dicabutan kalakai-kalakai disapukeun nepi kalindih taya jukut sagumpluk kalakai salambar sanggeus rada lami anjeunna ngamana hoyong ngalih tidinya nya diputuskeun supaya ulah tebih teuing ti makam pikeun tempat calikna teh nyaeta di tempat nu legok urut nyambung rancatan teh anjeunna ngadamel saung lulumayanan tambah kapanasan kahujanan teuing da atuh estu kenging tenaga istri katurug-turug geus rarempo keur bekal tuangan sade dinten anjeunna rajin pepelakan di sakurilingeun saung sakur nu raos dituang ku anjeunna dipelak lila-lila kanyarahoan ku jalma-jalma nu lemburna deukeut kadinya serta terus marilu mabakan beuki lila beuki loba wae imah nambahan nepi kababakan teh jadi lembur nu gede serta agreng
di ngaranan Sambong Mangkubumi. Ibuna Prabu Dilaya teh dijaradikeun sesepuh. Jenenganana oge nelah Nyimas Mangkubumi nyandak tina ngawitan nu mabakan. Kacaritakeun dina hiji mangsa dalam demung ngadangu beja ti jalma-jalma nu tas lumaku. Aya lembur anyar nu nelah Sambong Mangkubumi. Anjeunna teh tos heubeul. Ayana di Cipancur geus berat beunghar sarta kagungan putra 10. Putra nu pangageungna jenenganana Raden Jayuda, kadua Raden Sacakusuma, terus Raden Demang Agung jeung Raden Dalem Singajaya. Anu liana mah teu kacaritakeun. Tah sanggeus anjeunna ngadangu wartos aya lembur Sambong Mangkubumi teh sarta nguping wartos yen sesepuhna teh asal urang Sumedang, anjeunna palai netelakeun. Anjeunna miwarangan putrana Raden Sacakusuma pikeun netelakeun bener henteuna. Gancangna carita Raden Sacakusuma sumping ka Mangkubumi sarta geus tepang jeung eyangna, tapi anjeunna teu terangeun yen anjeunna teh putuna jeung henteu nyarioskeun dipiwarang ku ramana, malah dipariksa oge ku eyangna naon pikersaeun. Anjeunna ngawaler palai nepangkeun bae sakalian ningalian eta lembur nu ujug-ujug agreng teh. Anjeunna turas taros ka eyangna saha jenengan ti mana kawit palinggihan jeung naon maksad pangnangalih ka tempat eta. Eyangna nerangkeun sakumaha lalampahan nu kajantenan ti awit dugi ka wakasan. Raden Sacakusuma sanggeus ngadangu penerangan kitu mah terus bae mulih popoyan karamana. Atuh Raden Demung teh pohara bingahna kumejot hoyong enggal nepangan ibuna. Mangkuk 3 dinten sanggeus sasadiaan candakeun nu lain saeutik da eta we dugi ka mangpuluh-puluh gotongan sareng tanggungan. Bring anjeunna angkat indit sirib dalam demung sareng sapara putra tarunggang kuda. Ari istri-istri mah digarotong nganggo tandu. Sakabeh eusi beuni taya nu tinggal iwal aki-aki jeung nini-nini purah tunggu. Teu kacatur di jalana kocap geus sumping ka Mangkubumi. Ari nu pangheulana sumping nyaeta Raden Sacakusuma mopoyankeun kasumpingan rombongan ka eyangna. Teu lila abrulan teh dugi ka payeuneun bumi Nyimas Mangkubumi. Tanggungan, gotongan jeung kuda-kuda tanggungan ngaliwud di buruan. Dalam demung sagarwa putra terus lalebet ka bumi. Ningali kaayaan kitu atuh ibuna pohara gempeurna. Katatamuan ku nu sarupa kitu teh menak sarta nu sakitu seueur sarta rebona. Sanggeus anjeunna ngampar samak jut lungsur aniprek calik di handap ngadeg-deg teu puguh rampa. Sanggeus kabeh pada caralik sarta reureuh pok dalam demung sasauran. Bau calik di dieu di luhur ulah calik di dinya teu sae. Ibuna teu kersaeun keukeuh bae calik di handap. Ku putrana dipaksa supados calik di luhur nya ngalih sanajan bari ngadeg-deg jeung reuwas. Tah geus kitu mah pek dalam demung mariksa kumaha cariosna pangdugi ka tempat eta. Ibuna nerangkeun ti wiwitan dugi ka wakasan teu aya nu kalarung. Dalam demung dina pelabah ibuna ngadadarkeun Prabu Dilaya pupusna ditelasan ku geureuhana kacida ngangres manahna munggah medal Cisoca. Dina pelabah medar kasangsaraan ibuna mah teu sakumaha teuing jadi nalangsa jalaran kalandongan ku tiasa patepang deui. Geus reres ibuna nyarioskeun sagala ihwalna pok dalam demung sasauran. Ibu nu dipilari ku ibu teh nya abdi pisan. Abdi teh ibu nu ngaran Raden Demung teh. Nah ibu teh lali deui. Ibuna cangkat netep bari nages-nages pamenteuk dalam demung. Sanggeus teteh lamah atuh gabrug wae ngarangkul bari nangis. Aduh Raden, henteu ngira bisa papanggih deui sugan teh hidap geus taya di kieuna. Atuh dalam demung oge sagarwa putra raung narangis tina lantaran kagagas bisa tepung deui jeung nu jadi sepuh. Sanggeus lada lelar narangisna sadayana ngariung. Tatangga-tatanggana kabeh di salah sauran dikumpulkeun nepi ka bale pinu. Kadaharan diakutan disuguhkeun dalam demung di payunan balarea.
ngijabkeun muji syukur sarta nganuhunkeun kana kamurahan Gusti Nu Maha Suci, reh bisa patepang deui jeung ibuna sakalian nyalametkeun ulah manggih deui bahla naon-naon riungan ngaguruh ngahaminan brak taruang leueut bala kecerakan. Tilu poe ti harita dalam demung sasauran ka ibuna supados anjeunna kersa ngiring dicandak riung mungpulung sareng putra putu di Cipancur. Ari pihatur ibuna, nuhun kana pangangkan Raden, ku ibu pohara ditarimakeun pisan, tandana pamulang tarima anak kanu jadi indung, tapi muga Raden ulah jadi rengat galih. Ibu teh pohara beratna rek ninggalkeun ieu tempat teh. Kakayaan ibu seetik-etikeun tangtu eueuh nu ngurus, lamun ditinggalkeun tangtu mubah. Lain ku awal-awal teuing atuh da kumaha tempat ieu teh boga riwayat, sababna urang bisa patepung deui. Perkara kakayaan di dieu mah ulah dijadikeun kamelang ibu, keun bae engke oge lamun barudak geus kurenan tangtu salasa urang bari neraskeun di dieu. Ayeuna mah urang paslahkeun ka urang dieu wae. Rempug badami nya ibuna kersaeun diajak ngalih kabeh betak-betuk kakayaan ibuna dibeungkeutan di garotong dicandak ka Cipancur. Teu kacaritakeun di jalana kocap geus sumping ka Cipancur, ibuna ditempatkeun di hiji bumi nu pantes sarta dikarawulaan ku putu-putuna, diturut sagala kahoyongna. Kacaritakeun putra-putrana dalam demung sanggeus arageng mah sarta kurenan paburencai ka mana-mana. Raden Jayuda garwaan ka urang Cigantang Tasikmalaya sarta terus matuh. Raden Sacakusumah garwaan ka urang Nyompet Singaparna. Demang Ageng ka urang Taneuh Beureum Singaparna. Hiji istri ka urang Kadunenggang Singaparna nya diserangan ku eyangna Nyimas Mangkubumi. Rundayan Demang Ageng taretep di Singaparna ngan rundayan Raden Sacakusumah nu kacaritakeun turun-tumuruna nyaeta Raden Bagus kapigarwaan ka urang Mangkubumi sarta pereleanana kieu. Raden Bagus Katir puputra istri kakasihna Winana carogean kasih Bagus Kalam, putrana Syekh Mandung di Cirebon, saderekna Abdul Kalam nyaeta Syekh Garim nu makamna di Cibeas. Syekh Abdul Kalam puputra Mbah Putra, Mbah Putra puputra Panggin, Panggin puputra Kamaludin, Kamaludin puputra Kapidin, Kapidin puputra Padaraksa, Padaraksa puputra Ambulijem, Ambulijem puputra Aki Pijem. Ti dieu ceuk carita mah nu mimiti jadi kuncen Situ Gede teh. Ti Aki Pijem turun ka Bapa Pijem, turun deui ka Mad Ija ngan dugi ka waktu ieu panulis sorangan can bisa maluruh geus sabaraha turunan deui ti Bapa Mad Ilja teh sarta sahangaran nu nyekel kuncen ayeuna sakalian kanggo uninga kana asal usulna Situ Gede mah rupina sakieu oge cekap supados dina angkatna ngabuktoskeun teu poekeun teuing. Tamat cenah ieu pamirsa, aduh rada panjangnya sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.